kekaman lir simamuli satria ingkang dijaya iya urung ka sorang yuda buka desa marate saja saya mangga ka para penonton sareng peminat nuhun anu parantos ngiringa doa mudah-mudahan doa urang mancing kana ijabahna numur bengala Syata acana dibuka kaula tepetot-petot ka umajak ka para penonton nyaeta kanggo tiasa ngajaga keamanan sewang-sewang Sanaos petugas keamanan parantos aya nanging tayabayana urang salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab demi kepentingan negara nyaeta kanggo tiasa ngajaga keamanan. Oke anu nonton upami tos jajan eta runtahna ulah dipicen di mana wae. Kedah dipicen di tempat runtah nu parantos disayogikeun ku para panitia. Oge upami tiasa ieu mah supados rapih wae nu nongton anu penek dipayun anu jangkung dipengker. Nu hideung di mana cia? Nu hideung kita balik we. Balik li. Sae mangga. Oge kaula bade ngadugikeun wireh ieu waragad kanggo saemara sakedik oge henteu nyongcai tina anggaran pendapatan belanja negara. Jadi ieu teh nyaeta tina sponsor nyaeta para simpatisan pang-pangna coklat kita. Beres. Sae mangga. Punten eta nu nongton eta ulah gogorowokan teuing. Sanaos gogorowokan tarik da anger moal namahan gaji. Sae mangga kaula bade ngadugikeun saha-saha nu kagiliran ngalawan jago saemara. Anu parantos daftar dina pendaftaran di SIM abdi dina dinten salapan ayeuna aya 30 jalmi. Ieu 30 jalmi teh didominasi nyaeta ti nagara Astinapura. Wawakil kanggo Raden Dursasana hampir 80%. Ieu anu ngiring saemara dina dinten ayeuna nyaeta ti nagara Astina. Mangga dinten ayeuna tadi panitia parantos ngocok. Ngocok naon cia? Ngocok undian kade. Sanes ngocok nu sanes-sanes. Bilih kita. Panitia parantos ngocok hasil kocokan keluar nomor undian 18 nyaeta Raden Jayawikata ti nagara Astina wawakil kanggo Raden Dursasana. Mangga. Salira kakasih Jayawikata, Paula Jayawikata. Jigana poe ieu arimi bakal kaboyong ka nagara Astina. Nya ari tiasa ngelehkeun jago mamangga teh teuing. Cik lah hayang nyaho buru-buru teu kuat ieu hayang gelut ieu. Heh? Teu kuat ieu aing cara rangkeul ieu. Haling. Geus sateu acana bitota sareng jago kedah nguningakeun heula peraturan saemara. Peraturan saemara leres. Dina mangsa bitotama antawi jago sareng peminat teu dimeunangkeun nyolok mata. Nyolok mata lajeng nyekek lajeng najong larangan. Maksudna nya larangan tong ditajong. Supados jelas we. Ho larangan. Sumohon naon?
si Joni tong ditajong atawa si lato-lato sae mangga lajeng teu meunang moal pakarang kaya ning kangkang kolewang bedog ka gede-gede ka keris jarum sapotong teu dimeunangkeun di pakalangan lajeng teu meunang aya tuntutan lamun pihak jago atanapi pihak peminat aya kacilakan beh ditu naduke ka maut kena bebas ku cara hukum sayembara upami aya nu ngalangar lamun aya nu ngalangar panitia wajib nyeumpah atanapi di do sisi kumaha nyata di sisi diskualifikasi ta eta aing anak raja nyata apa nya naon nyata sisi irigasi ya mangga cicilah terus ngomong bro saya mangga kapayun kasep kayu Rame yuk. Wah, menang jago atuh. wah lek-lekanin gimana lek-lekan lah Dipur sok urang. wah dipur Papakli. eta panonton eta yang nyetrum aing teh peralatan lain aya lain teh sate acana pitotama antawi jago sareng peminat kedah ngamprok ke heula panangan nawiskeun ieu teh sayembara teh bersih atanapi suci saya berkata Gatot Kaca iya mangga ka para penonton supados semangat ieu jago sareng peminat pasian kasemangatan mangga Gatot Kaca baula jigana inung maneh ayeuna bakal kaboyong kana galasina ari tiasa mamaga bener anjeun teh gelarna Gatot Kaca Allah parantos tega pati tega dibasakakan diksa kula beraja diksa pausap sakula pawongan beraja lalalap nempanan jiwa perloka anak penak tunggal anak penak aji mula titegalana maju Gatot Kaca ayo Oh ya. Hidup jago.
juang beringerang bentar bincurang ngayonan usul-usul jadu mundur pangtrang ulang sopo kuat sopo sopo kuat nyanggalarane Edon sila lara-lara sangka semerbuk semana nyamuk Vino sama ayo iyep iya bodoh iya iya wait Cenah nyingkas ya. Hidup jago hidup. Hidup jago cenah nyingkas ya. Balangkeun ya. Ganeng setan. Sakedap ieu bim jaya kuwi kata teh acan sah disebat ele. Ngagoler eta ya. Sumuhun nanging upami jisim abdi ngetang ti hiji nepi ka 10 masih kene namru berarti sah elehna. Itu. Mangga hiji 2 3 oplet 5 genep tuh gini Udah nih. jigana gede keneh karep ka Ibu Ratu Arimi gede karep ka Ibu Ratu Arimi Wah, teling tuh. gede karep ka Ibu Ratu Arimi no ka Ibu Ratu Arimi gede keneh karep nya bener nya wani keneh ka jago barolah Mantap ya. bade kumaha tuh nya mantog balik kanan dengan awe nu hese di batu hiu ge loba keneh jabla dia ne bade Jayawi kata eleh Hidup jago hidup. patanang anu salajengna Saja. kapan halo sakedap naon sakedap naon punten halo iya daya teh yakin politik nadorna ieu teh baban naon ieu teh kasep kana politik ieu ieu Kangjeng Rama disebutkeun maot teh nyata kudorna Lah, katinggali mereka paman ayeuna anu ngiring daftar pendaftaran di dia teh 80% urang-urang asli laras. lajeng ayeuna mah supados tereh kanuliana karunya anu sakedik lajeng ayeuna mah patanang ti nagara Astina anu parantos daftar ulah hiji-hiji ulah dua-dua amrageun ka kaula Duh. teu kengeng apan ieu teh kedah diuni nya nanging ieu mah khusus kang urang-urang Kurawa dinten ieu mah margi ieu teh 80% urang asli betere tapi ieu teh pan wayahna paman wayahna beuli hate kaula tapi teu wayahna ai teun sieun ku alo teh aing lah nguningakeun ka para penonton pengumuman pangpangna ka para peminat para patanang kumargi ieu teh anu patanang teh 80% urang nagara Astina jadi ayeuna mah sapados tereh wae sanes adigung-adiguna luhur kuta gede dunya sanes jumago
kanggo urang-urang astina anu 400 daftar ayeuna mah tong hiji-hiji tong dua-dua rempuk jago saya mana Ya. Gulung jago euy. Rame barang ieu aya pengumuman atuh residorna bingasa kalangkung ngadang ieu katerangan datan nira tangademan